ayo nama yuk. Ayo. Ayo ngobrol. Saung. Cek. Kumaha. Kumahannya mun ayeuna urang bangkitkeun deui lah nama Ambar Wangi teh. Setuju henteu? Setuju. Urang bangkitkeun deui seni dan budayana. Terus pangabisa urang ayeuna di Ambar Wangi tak kumaha sok aya masukan teu? Setuju pisan. Urang bangkitkeun deui, urang Ambar mulai di sini Sundanya. Seni Sunda. Tradisi nu utamanya soalnya orang kan di Jawa Barat. Urang harumkeun deui tah nama Ambar Wangi. Nah ayeuna urang teh kakara deui ketemu ieu nya, ketemu urang Sababaraha taunnya. Sababaraha taun urang. Kopi teh apa? Eta Kopi. Bener kan Kopi. Kopi. Bisa kegiatan ya, Cen? Urang teh. Bisa pisan. Tah ayeuna Alhamdulillah ayeuna Ambar Wangi kumpul deui. ayeuna masuk urang kubahanya hijikeun deui, raketkeun deui. Urang Ambar Wangi bikin teh. satu gebrakan Di di mana power kaum of wanita teh kaum Bisa. ibu teh bisa mampu. berkarya masih bisa berkarya ulah eleh baruruga Lah atuh, komo ku milenial ayeuna mah. Kedah jadi contoh. kan bukan tema milenial Harus bersemangat, Seterus. harus berpotensi. Nah, bener. Siga ece ieu tah semangat kitu. harus saling bersinergi memberikan inspirasi masing-masing biar satu jadi satu tujuan Pang nama sama Iya. sauyuna. Jadi Pahit sama Ambar manisnya. Wangi, iya. Harus berkarya dan berkarya. pan meureun Ambar Wangi teh punya moto sejalan Seiring, seirama, sareuneg saiga sapiannya. Panghilang Ambar Wangi. Yo, ayeuna mah saatna urang menyebarluaskan kahadian dino seni jeung budaya. Satuju. Siap? Siap. Bergerak.